ketika kucing disangka maling jadi kan. Euy, mah sini lama. Nang di wae teh tidur. Lagi. Naon cenah ieu teh? Iseng naon mah sawah bawa wetan. Langsung dia we. Langsung berak. Wah, tiraku. Ini can panen ya. Can. Sugan teh. Sawah kawe geus panen, Mang. Coba ditu di kulon mah. Can naon ieu mah. Sugan mah aya liwat barudak di ditu atuh. Ngarumpul Pak RW sugan aya di ditu. Ngopi-ngopi di ditu, Mang. Ayeuna urang putih ieu malam eta malam Malam Sabtu bagian rondaan urang. Tadi nu ngider aya tah urang itu ngajaga di dieu di pos ronda. Aya duaan apa nya? Duaan tadi nu ngider tah urang kan jaga di dieu ulah sampai di lemur batur kepalingan domba. Oh, kan atuh jadi ketepuhan Pak RW ngedreg-deg ditanya ke pelurah teh atuh kayak kepalingan mah urang sementara naik aman. Tangke lamun geus datang nu ngider ka dieu urang murah liwat lumayan ngarokok aya rek rokok naon urang di dieu sok arek kapit aya ya jarum nama pabalatak we kitu nya susungna mah kitu. Siap penting nama lamun urang aman. Jadi bantu kolot gitu. Kolotna eueuh ganti budak ngora. Mang, asa ieu asa suara Pak RW, Mang. Nya. Coba, Mang. Tinggal, Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kopi Mas, ngopi Pak. ka mana ngidar dieu? Pokoknya ligan apa duaan. Mana aman teh? Aman. Aman. Iyalah. Ngaliwat lah. Nah, aya apa panting untuk anu batu geus peuting ieu teh hayang nyatu. Ya. Urang. Kapan aya ucing cenah dina rantang cing sabatang. Sok lah. Sudah heula loh ka udud. Oh, lah ka udud. Gering lah tua eta baterai aya keneh teh baterai. Aya. Eta bapak tadi aya keneh hurung baterai. Hah? Baterai urang kan itu, Mang. Ya bagian urang. Coba eta aya. Aisyah. Kompan kumaha ya, Amang. Tanya gua. Iya. Dah ya. Iya. Centong, Mang, centong. capek lah, Mang. Daun mana? Nek daun. Daun. Yang centong atuh sok Kan plastik. Benar. Bener. Iya. Ka mana ieu teh? Plastik teh. Darurat lah. Urang ngariung ngagulung teh Mana zaman. kali teh jarum coklat eueuh. Mana Eta jarum coklat. Eta jarum coklat teh bawa. Mana jarum coklat? Udah merah-merah. Sok kieu. Kali masa Mang. Ayo, siap. Nya kudu kieu. Heuh, centongna mana, Mang? Centong. Aduh. Ayo dahar, Akang. Naon ari sia sok geueuh wae atuh. Di imah. Nah, jadi kolosakan. Wan, Rek dahar pisan. dahar heula. Mending mah tinggal heula itu. Ya teh bangsa di. Lah aya tuh Urang, heula ayeuna. urang mending udah tingali. Kumaha ieu? Geus Pak ewe mah di dieu heula we, jeung ieu mah urang jeung salaki ka ditu heula Pak ewe. Awas Pak atuh. Ucing. Siapa sok geueuh teu puguh cek aing ge. Ucing beunang lain bangsa. Pesugan teh aing mah eta akang aya nu maling. Emang eta karunya ka orang-orang geus geulis kieu.
Kumaha mun aya Aing rek ngomong. dahar di ditu. Teu saya ka ditu urang Iya, teh tuh. ampun ka Pak RW ah. Nah, Urang teu ngeunaheun ku Pak RW akang. kembain ke aing nu ngomongna ieu sia deui atuh. Teu da urang era atuh tadi geus ngagarewakeun Naon, si nah? kumaha. Ucing sebut maling atuh. Karena Udah tinggal tinggal heula. anak awewe akang karena ogenan pasti ngadenge korosak-korosak kaeutik mah urang reuwas meureunnan. Heeh, nya geus nam ayeuna mah ka ditu lah. Heuh aya tuh urang rek ngaganggu ka Pak RW. Padahal gua ka RW. Di warga. Aing jengkel mun kemah mun aya ucing naon aya nu korosakan di ieu mah. Tingali heula. Kan aing ngerakeun nama atuh. Wah hampura atuh akang kumaha urang teh mau dicarekan wae pira kitu oge. Ya geus padahal gua ka RW. Aya naon ieu cendelem eta dibutuhkan teh mulana sarareuwas atuh mah. Nah, ini yang murah dulu telah di dia bareng di dia. Ucing ka RW disebut bangsat coba atuh. Coba tambah ka RW. Tadi teh dicenilem atuh. Oh, Pak RW tadi teh film teh keur dandan ngeunah-ngeunah naon teh dilepan gitu anggus-anggus acan ieu karek beak sapetak memereunah. Siapa atuh gablek pamajikan teh cik nu bener geura aya ucing geura ngalipuhkeun ronda kabeh dahar Pak. tulus. Teuing teh teu nyaho, Pak. Kamu tek dahar teh tulus. Teu kaur dahar. Heeh, hampura we Pak RW. Ngomong Ngomong di Rian. Maksudna mah cenilem urang dahar kabeh di hayu. Barang di dia sararea. Geus dahar can nih. Hampura tadi teh geus ngagarewakeun film teh lain kumaha udah paur pan naon teh nyaho kang teh di dieu teh ayeuna mah ngilu ngaronda matak langsung ka dieu we. Teu syukurna kitu aya kena nu ngararonda lamun misalkan eueuh ngaronda pas goreng miliknya mah mun kumaha meureun man naon teh ngaranna teh wanita tercantik di Jabong jadi korban berenang korban naon gitu korban maling meni malau Korban maling, korban kucing, mana yang masih film, ada nyeksa salaki ongko, nggak orang dahar itu. Pak capena aing. keun pisan kanggo sadayana nya terus ngagarewakeun ya teh Ayeuna mah kieu Geus barang mamula geus mancar. Ayeuna mah. Ingwa mau dahar hayu. Mana geus dahar can Ilam? encan tadi karek beak mata beres sabelah Kade. Ayo. Ayo. era atuh eta lalaki Moal dibuka pan. Ayo. Banyak akang. tadi korban ucing kumaha misalkan korban kantor pos naon teh korban iya naon teh pos ronda sinilem cenah Aya aing atuh malah. ayo we Pak RW sadayana nilem mah bade ka bumi deui we da enak ieu lalaki unggul Dadeula. oh tadi Balik atuh. nilem tos seep batas sabelah merenang masih maregen we sok we eta akan nyai bade wiheulanya Mau diantarkeun atuh. mun wios ayeuna mah tos wangi ya ucing mah urang cerak lah ku nilem mah Dahar atuh. Banyak heug atuh. Ayo Ayo, assalamualaikum. Majikan maneh aduh. Tapi ka ucing disangka maling geuningan. Euy, pas si Milam mah. Nang di wae teh atuh. Kade. Naon kena ieu teh? Mantangan jongkok teh mau segede aja sia teh cek aing ge leutik kan jongkok teh. Diangkat. Alabatan ngangkat ieu. Baja ieu mah geuningan. Tarik ke tanah dua. DJ Bonbon Remix. Tidak ada hubungan dengan